termasuk di Indonesia ahli-ahli thariqah sebab thariqah mah hiji bae lillah nu dideuleu nyawa jadi taruhanan lillah thariqah mulai nyen thariqah gadungan ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon nu penting asal zikir bae beuh zikirna ge ngaganggu kanu nyeri huntu geus pokon namanya lazala likir geus boga teu puguh kadenge ai cak nini dia eta sekeran zikir kan kitu amat zikirna thariqah nih jadi ini tiba lagi nyaho ka thariqah jangan teu hahu-hahu kos kitu mana runcul ku ari aya anu ahli thariqah boga pamajikan anu 12 aya anu ahli thariqah teh boga pamajikan 7 haju kabelah dieuna nanggap orkes atuh naon bedana jeung jawara tama kos kitu beuh cenah lain deui engke lamun tas naon kitu ngaranna ngadaengkeun musik kajot tobat emang titah kitu emang kos gitu thariqah wal muncul kuai di Pandeglang muncul di Serang muncul di Tangerang muncul thariqah teh bahasana ge mun asup ka thariqah ieu engke dagang jadi maju oh thariqah teh jurusana dagang namun asup ka thariqah ieu mangke urang jadi masyhur oh tujuanna masyhur namun asup ka thariqah ieu mangke teh urang teh bisa hiber oh yang bisa hiber cara manuk gereja ulang lamun boga thariqah ieu mangke ke dikagumi ku jelema oh yang dikagumi saralah kabeh thariqah mah megatkeun makhluk megatkeun dunia eueuh nu dideuleu Allah hiji asal ngomong-ngomong thariqah kadinya bae lain Allah geus salah pengrikrutan kata jamaah kiai anu ge loba jamaahna yu urang yeun deui ieu thariqah lain kitu thariqah papegatan di jero hate ka makhluk hiji bae Allah geus teu sambarangan diasup-asupkeun tarekat atuh siap alhamdulillah kuari kan dagang maju tah berkat tarekat aing siap kuari alhamdulillah mama ayeuna geus naik jabatan eta asup tarekat kembangkeun ku sia babaturan sia ajakan asup tarekat ka dieu bawa mahar sapi kepok ka dieu thariqah teh kos kitu ayeuna mah masyaallah nah ieu keur carita mun perang kumaha tah ahli tarekat kos kitu moal bisa sebab nu dimaksud da ge dunia malah ilunya da ka ditu andai kata aya PKI kemudian nyana asup ka ahli tarekat kos kitu ahli tarekat teh ngadukung PKI moal beres kadeulina ku urang dakwah anu bebeneran selain daripada nu lillahi ta'ala ieu lagi sesek wari urang mbana anu diajak berjuang ku urang sieu geus enten teh heula we sieu urang ajak si enten teh heula we ieu ajak mah hese dek berjuang teh hese kuari neangan batur sebab naon besi kalengitan dunia besi kalengitan keagungan besi kalengitan kemuliaan embung berjuang teh mantak agama mundur bacakeun ayat ieu Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun wallahu alam bimuradi wa alamulan pada warus siraka baing satuhun Allah iku ngalingi ya Allah bainal mar'i wa qalbi dalam antara wang suji lan atine mar'i
fala yastati'u maka oranana kawasa yamaru ayyumina aw yakfur yentang imankeun ya marulan tawakufur ya maru illa bi iradati angin kalawan kersaning Allah wa annahu lan satune kalakuan ilaihi iku maring Allah balagatus syarud den kumpulkeun sira kabeh payujazikum bi amalikum maka bakal ngawal si Allah kuming sira kabeh kalawan pirang-pirang pagawean sira kabeh wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab wallahu a'lam bimuradi wattaqulan padawadi sira kabeh fitnatan ing siksa in asabatkum lamun ngendani ya fitnakum ing sira kabeh la tusibanna alladzina zalamu kang ora nanangeunani temenan ya fitnah alladzina zalamu ing wong kang pada zalim ya alladzina kabeh minkum saking sira kabeh khosoh aletang bal ta'umuhum wa ghairahum balikta nyumarambakeun ya fitnahum ing alladzina zalamu lan liyani alladzina wa izqawa bi inkari mujibiha minal munkar lan utawi nyalametkeunane ya fitnah iku tetep kalawan ngainkaran kang netepaken ing saking kang den inkarian walamu lan pada weru sira kabeh anallah Izatuhun Allah syadidul iqab iku kang sangat nyiksana liman khalafahu kade wong kang nyulayani aman hu ing Allah Cekamari wahai para mukminin mukminat seluruh Stajibu lillahi walir rasul sok subadanan ku aranjeun kabeh pangundang Allah jeung pangundang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subadanan idza da'akum lima yuhyikum di mana ngajak ka aranjeun kabeh kana ngalaksanakeun perkara nu bakal ngahirupkeun aranjeun yakni urusan agama. Mana nu kira-kira bakal ngahirupkeun agama patali jeung dirina maupun jeung umum laksana ngadenge undangan Gusti Allah azan segera undangan Allah ketika nisab Allah ngundang zakat laksana ketika undangan Allah urang geus nisab haji laksana istajibu lillahi walir ketika Allah ngajak perang laksanakeun ulah sieun-sieun sebab melalui perang bakal hirup agama teu diperangkeun paeh agama di urang terlena teu daek perang kos kieu kaayaanan perangkeun lamun memang geus waktuna perang kafir harobi nyerang ka urang teu puguh teu karuh walanda nyerang ka urang ya siap perang apapun yang terjadi Amerika nyerang ka urang harobi nya merangan urang siap Inggris PKI ya siap perang lamun diantep bakalna urang terlena agama hancur tapi perang teh kapan di akhir zaman mah make taktik saha ieu teh anu boga kekuatan perang ternyata di Indonesia mah horenganan tetep dihenteu-henteu ge aya di bawah tangan para penegak agama yakni para kiai-kiai
lamun diperangkeun kiaina masih kene ararutuh mah atuh pimanaeun bakal menang kafir teh komo di urang mah mayat minoritas. Kajen kuku mahage kapan tetep kekuatan umat Islam teh diperhitungkeun di Indonesia atas di bawah naungan para kiai. Nu mantak atuh nu boga lalakonna heula dipareuman supaya semangat juang perangna teh mulai dibarengkeun jeung liberalisasi, dibere kedudukan, dibere duit, dibere kemewahan, mulai ngomongna lemah. Ngomong lemah kan geus di persentase, wah sekian persen. Geus kajahoan si eta sabaraha persen lemah tak? Kuari mah tinggal nu kararuat. Berean duit. Lemah. Tiba heula nu boga kekuatan agama mah adalah Toriko. Irak Torikohna nu kuat. Syria Torikoh nu kuat. Yaman Torikoh nu kuat. Diakui dunia tah mah. Termasuk di Indonesia ahli-ahli torikoh, sebab torikoh mah hiji we lillah nu dideuleu nyawa jadi taruhanana lillah torikoh. Mulai nyen torikoh gadungan ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon nu penting masal zikir bae beuh zikirna ge ngaganggu kanu nyeri huntu. Geus pokon lamanya lazala likir geus boga teu puguh kadenge ai cek nini aya teh sekeran zikir pan kitu amat zikirna torikoh nih jadi ini tiba heula ge nyaho ka torikoh jangan teu hahu-hahu kos kitu. Mana runcul kuari aya anu ahli torikoh boga pamajikan anu 12. Aya anu ahli torikoh teh boga pamajikan 7 haju kabelah dieuna nanggap orkes. Atuh naon bedana jeung jawara tama kos kitu. Beuh cenah lain deui engke lamun tas naon kitu ngaranna ngadaengkeun musik kajo tobat. Emang titah kitu emang kos gitu toriko wow muncul kuai di Pandeglang muncul, di Serang muncul, di Tangerang muncul toriko teh bahasana ge mun asup ka toriko ieu engke dagang jadi maju. Oh toriko teh jurusana dagang. Namun asup ka toriko ieu mah engke urang jadi masyhur. Oh tujuanna masyhur. Namun asup ka torikoh ieu mah engke teh urang teh bisa hiber. Oh yang bisa hiber cara manuk gereja. Ulang lamun boga torikoh ieu mah engke dikagumi ku jelema. Oh yang dikagumi saralah kabeh. Torikoh mah megatkeun makhluk. Megatkeun dunia eueuh nu dideuleu Allah hiji. Asal ngomong-ngomong torikoh kadinya bae lain Allah geus salah. Pengrekrutan kata jamaah kiai anu ge loba jamaahna yu urang yeun deui ieu torikoh lain kitu torikoh papegatan di jero hate ka makhluk hiji be Allah geus teu samarangan diasup-asupkeun tarekat atuh sia alhamdulillah kuarikan dagang maju tah berkat tarekat aing sia kuari alhamdulillah mama ayeuna geus naik jabatan eta asup tarekat kembangkeun ku sia babaturan sia ajakan asup tarekat ka dieu bawa mahar sapi kebawa ka dieu tarekat teh kos kitu ayeuna mah masyaallah. Nah ieu keur carita mun perang kumaha tah ahli tarekat kos kitu moal bisa sebab nu dimaksud dage dunia malah ilunya da ka ditu andai kata aya PKI kemudian nyana asup ke ahli tarekat kos kitu ahli tarekat teh ngadukung PKI moal beres kadeuleuna ku urang dakwah anu bebeneran selain daripada nu lillahi ta'ala ieu lagi sesek wari urang
Mbana anu diajak berjuang kurang sieun geus enten teh heula we sieun urang ajak si enten teh heula we ieu ajak mah hese deuk berjuang teh hese kuari neangan batur sebab laun besi kalengitan dunia besi kalengitan keagungan besi kalengitan kamulyaan embung berjuang teh mantak agama mundur bacakeun ayat ieu Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhikum di mana Allah ngajak perang sok subadanan Kangjeng Rasul ngajak perang hek subadanan sebab melalui eta bakal hirup agama ketika perang Badar dilaksanakan ternyata sahabat-sahabat teh nyahoeun bahwa musuh teh aya 1000 sedangkan geus terlatih kekuatan anu luar biasa tuluy pembekalan anu pohar sementara di sahabat bangan 313 ge perlengkapan anak kapan teu aya aja maksudna ge lain nek perang idelah aya gimbir aya borangan sieun menghadapi musuh-musuh Allah maka Kangjeng macakeun ayat selanjutnya walamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi kudu nyaraho aranjeun kabeh para sahabat khususna saat eta umumna seluruh muslimin muslimat annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi sanyana Allah teh eta teh ngahalangan jadi dinding antara hiji jelema jeung hatena hate teh nempel di diri urang berarti deukeut jasa qalbu teh ka diri urang sebab aya bagian daripada diri urang qalbu teh ngagantung tetapi Allah nyaritakeun yahulu bainal mar'i wa qalbi antara awak jeung hate horeng aya Allahan. Masya Allah kari. Coba orang bongkar di mana tak Allah. Oh, ieu teh nginayah majaz atau kana dekeutna Gusti Allah ka urang. Akur jeung ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah teh leuwih deukeut ka urang tibatan urat genggerong teh bagian daripada awak urang tapi horeganan aya Allah nu leuwih deukeut tibatan eta berarti kajahona Gusti Allah teh luar biasa urang di mana bae urang keur kumaha bae kerteg hate urang Allah nyahoeun gumarentes hate urang teh Allah nyahoeun tur urang teu bisa sakahayang urang sebab urang teh aya dina iradah Gusti Allah urang teh aya di qadar Allah urang teh aya di iradat Allah sadajan kukumaha ge urang mah teu daya teu upaya mantak urang dibere la haula wala quwata illa billahil aliyyil teu boga daya teu boga kekuatan kecuali Allah geus teu meunang di aku atuh kekuatan urang teh janu Allah la quwata daya-daya orang ulah diaku sebab la haula nu Allah lamun ku urang dipiceunan kekuatan urang nu aya di urang teh horenganan nu Allah daya urang nu aya di urang teh horenganan nu Allah ketika ku Allah dipiceun matawa ditarik deui urang mah teu daya teu upaya jadi urang mah sabenerna mah pae nu hirup nama ieu adalah roh ketika roh dicabut mah kapan urang mal bisa kicep mal bisa ngadenge aya rohan sedangkan roh adalah teu meunang ditanyakeun yasalunaka anir ruh kulir ruh bin amr rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila ngan sekadar saeutik urang dibere kanyaho ku Gusti Allah nu mantak daya urang nu Allah kuat urang nu Allah deuleu urang nu Allah denge urang nu Allah urang bisa ngadenge peureum coga ge urang hajo bisa ngadenge
tak ieu teh dadengian urang teh pamere Allah geus kulantaran pamere Allah naon nu kadenge ku urang Allah nya we janu Allah ketika ku Allah dicabut dadengian urang mulai dengan usia tambah dadengian ku ari geus rada lain deui mun ngomong kudu nengok kudu gandeng terus kemudian dia dicabut ku Gusti Allah tas sia keur ieu kan ngadenge boga rasa sia bahwa denge sia teh nu sia sok datangkeun deui ku sia ku aing cabut dadengian sia lain sakedeung deui ngagoler sia deuleu sia ku aing deuleu sia sok beuntak kadeuleu ku sia nu kadeuleu ku sia eta teh aing nyaho sebab eta teh nang pamere aing cabut ku aing deuleuan sia mulai aduh huruf-huruf teh kadeuleu tapi bujur tetep kadeuleu insyaallah karim cek anu geus minus 7 8 5 nyana ngomong bu teu budak geulis amat cek incuna emang kadeuleu bah deuleu cenah abah teu kadeuleu nyaho nu beureum mah bibir kadeuleu bae ku abah ja abah sok maca Quran geus ngageblek ceng asal dita maca Quran we ngageblek ai bibir kadeuleu cekas ceng oh pahara duit kadeuleu cekas nyaho aki jaho ieu 50.000 ieu 100.000 jaho hebat ai ka kitab ngegeblek ceng geblek sial ta mata ku nafsu mah kadeuleu bae abah lamun nonton TV kadeuleu huruf nu leutikna ge kadeuleu ceng insyaallah teh si abah alhamdulillah dibere kurnia ku Gusti Allah alhamdulillah masyaallah ai Quran nu gede teh hurufna ngageblek ceng tah bah teu kadeuleu make kaca sarua make kaca ge abah teu kadeuleu geus lah ngeureun kieu ti Allahna amboh ti Allahna epok teh nah nu Allah lantaran rada ngeregog para sahabat menghadapi musuh nu mata karegog saeutikan musuh loba nu mata karegog musuh teh terlatih sementara sahabat henteu nu mata karegog perlengkapan musuh luar biasa sahabat henteu maka ngabayangkeun nyana nu boga sagala rupana strategi perangna di nyana alat perangna aya di nyana kekuatan aya di nyana pembekalan aya di nyana tokoh aya di nyana mulai borangan cak Allah bejakeun Muhammad ka para sahabat wa'lamu perlu nyaho aranjeun kabeh annallaha sanyana Gusti Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah leuwih deukeut antara hiji jelema jeung hatena ulah sieun sebab Allah lantaran deukeut anu bakal utar aturna yahulu nu ngahalangan antara diri jeung hatena geus Allah anu bisa ngarobah-robah nu tatadina sieun jadi henteu nu tatadina teu sieun jadi sieun anu tatadina borangan jadi borangan nu tatadina wangi jadi borangan Allah mantak Allah teh maha kawasa tatadina sugih susah tatadina susah jadi sugih nu mantak nang Allah bejakeun sagala rupa teh fala yastati'u ayyumina aw yakfura illa bi iradati teu mampueun hiji jelema iman kecuali ku iradat Allah teu mampueun jelema teh kafir kecuali iradat Allah aya jelema di jero hatena hayang iman ka Allah Allah teu mengharapkan iman tetep kafir jelema de kafir bae tetapi Allah mengharapkan iman kunaon jadi iman nang Allah wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi ya karim nu manta Kangjeng Nabi teh osok sering ngadu aya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub anu ngabulak-balik hate sabit qalbi Gusti tetepkeun hate abdi ala dinika kana agama Gusti sahabat loba nu ngadenge makan naros Ummu Salamah tuan
Ari tuan teh sering amat gadoa aya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik pantuan cenah sakabeh genang Allah. Cek Gusti Allah teh kapan wa'lamu cak Kangjeng Nabi teh kapan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah teh maha kawasa jeung maha kersa. Kersaning Gusti Allah teh kadang-kadang jelema kufur hayang iman teh dikersakeun ku Gusti Allah tetep bae kufur. Jelema kafir hayang muslim hayang Islam iman lamun ku Allah henteu mah atuh tetep bae Islam bae iman bae. Tetapi kadang-kadang jelema kufur kemudian jadi asup Islam, aya jelema iman kemudian asup Kristen. Iyalah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Masyaallah. Ieu teh lamun nilikana hakikat geus hakikat teh bakal begenang Allah. Sakumaha di tukang gapan wa ma romaita id romaita walakin Allah haroma. Hakikatna mah ketika urang malangkeun batu teh deuk eta nu malangkeun teh Gusti Allah lain maneh hakikatna. Sebab maneh teh dihirupan ku Gusti Allah dibere kakuatan ku Gusti Allah. Maka atuh kadeuleuna mah nyokot batu teh urang. Ketika malangkeun kadeuleuna mah urang padahal wa ba romaita id romaita walakin Allah haroma. Nang Allah hakikatna. Kecuali orang aya di makom syariat, lamun orang di makom syariat kudu make syariat bae. Eta dibalangkeun ku urang syariatna mah hakikatna mah ku Gusti Allah sebab aya ikhtiar di diri urang. Geus atuh urang teh boga ikhtiar deuk salat anu ngalaksanakeun salatna mah Gusti Allah, deuk puasa anu ngalaksanakeun puasana mah Gusti Allah. Aya jelema di jero hatena deuk ngaji kacilongok tengah jalan ka pangibabaturanana aya anu nawaran, hei aya motor murah mun dijual gegeraan 12 juta kuari deuk dijual kunyana cepet hayang 7 juta asal aya duitna bae deuk ngaji teu jadi balik cak babaturan kok balik deui bisnis teh. Nah, orang boleh rencana. Allah nu ngagulkeun. Manusia hanya rencana, Allah lah yang bener teh sia. Tuh dan Allah. Tadi mantak ieu teh aya Gusti Allahan di jero hate urang. Anu leuwih deukeut ka urang mah sabenerna mah Gusti Allah. Sebab antara hate jeung urang nempel hate jeung urang, tapi dina Al-Qur'an ngajelaskeun yahulu bainal mar'i wa qalbi aya Allah. Keur ngaji mah urang meunang ku ari ngomong, ari sia salat nang sa nang Allah, ari sia puasa nang sa nang Allah, ari sia ngaji nang sa nang Allah, ari sia joget nang sa nang Allah. Ari sia balik sendal nang sa nang Allah. Di makom taklim meunang. Sebab orang keur ngaji, kabeh geunang Allah. Nu kaluar tidak kudrat iradat Allah, ilmu hayat sama basa. Maling malah nang Allah, nang sa? Nang dia tah mah nya Allah maling. Deh. Ikhtiarna nang urang, Allah mah pan pangeran ngagulkeun kepentingan Allah. Emang urang salat Allah untung atuh henteu? Emang urang lamun maksiat bae Allah rugi atuh henteu. Ngan sebagai pangeran ngalaksanakeun kahayang-kahayangna los. Si anu tah sia aing mah janji ieu, asal sia nurut ka aing surga, asal sia teu nurut ka aing neraka, aing mah janji. Aing mah teu boga kepentingan, aing mah maha suci. Cih, deui kumaha coba ieu? Los teh jang sia, aing mah nyieun bae pokona mah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jang surga. Adapun sia aju maksiat, kumaha sia teh mah? Aing mah ieu bae ngalaksanakeun. Sia mabok, hayu wae. Teu boga duit tak berek wae. Eueuh nu ngajualna polisi ge ngajualan obat mabok. Ayo sia, ulah hese-hese. Ayo diayukeun wae. Diayukeun wae. Sia salat, ayo wae. Sia puasa, sia ngaji, ayo. Kabeh ge eueuh di luar nang Allah. Sebab wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ialah Jabariyah, Mu'tazilah, urang mah ahli sunnah wal jamaah make ikhtiar nama syariat nangaranan nang urang hakikat nama nang Allah. Numantak baheula Abu Nawas teh merangan kaum Jabariyah di Baghdad
Kiai-kiai teges asup kana Jabariyah kumaha Allah bae sagala ge sebab Al-Qur'an ngajelaskeun wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama ditambah ku ayat ieu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi tuduh-tuduhkeun ku ulama teh kabeh na Allah urang nyebut sia keur ka dia keur naon sia aing keur diuk nang Allah sia lempang nang Allah lain aing sia keur ngampak naon Allah nu di kantong sia Allah kabeh nang Allah di perangan ku Abu Nawas cek Abu Nawas dulur sing ada tetep urang masyarakat geus make ikhtiar wow dilawan ku kabehan Abu Nawas madak Abu Nawas aju eedanan ge di samping nagara acak-acakan oge ieu kiai-kiai asup kaum Jabariyah kabeh kaum Qadariyah masyaallah Abu Nawas dakwah terus bae barang balik jam 12 peting ka imah ditimpahan imah ku kaum Jabariyah kaca-kaca segala naon parareupeus lah cek Abu Nawas tuh masalah ya Abu Nawas gak atuh wali ieu imah nu Allah ditimpahan ku Allah ja aing ge nu Allah geus kumaha Allah bae kadengin da ku kaum Jabariyah ditukar akur jeung urang Abu Nawas geus mantap geus akur jeung urang lah geus teh kudu dilawan cek Abu Nawas kumaha Allah bae nah eta maksudna mantak ditimpahan ge eta maksudna cek teh geus kuari mah geus aya akur jeung urang isukna dara datang sasalaman ka Abu alhamdulillah Abu Nawas duh kuari geus akur jeung urang emang kunaon atuh keur penting pan eta ditimpahan imah ku saeta nu ditimpahan ku Allah mun Allah nu nimpah mah aing kena cenah tama sia kan nu nimpahnya laporkeun we sia ka raja bisa Abu Nawas pacar nang Allah atuh mun nang Allah mah aing kena tapi aing di jero imah kan teu kena atuh Allah mah lamun nimpa aing moal kudu aya gabletrek tak makan kadang bertrek berarti sia kan nu nimpah sabar urang aya meureun 20-an panggil ka dia kabeh pan sia ngomong keur penting cenah nang Allah aing mancing sia beunang bawa ka raja tah ieu apa kunaon nimpahan imah pula ih cek yana nimpahan Allah tuh geus salah deui bae tadi mah sia nimpahan aing Allah nimpahan aing kuari mah sia nimpahan Allah goblok ieu budak iyalah kaum Jabariyah nu mantak sing hade kuari bertumbuh kembali di Indonesia kaum Jabariyah kaum Qadariyah nu kumaha Allah bae kuari tumbuh kembali torekat mararikum tumbuh kembali kaum Qadariyah nu segala rupa kumaha Allah bae kapanggih kuari ambalaya di Indonesia entak sing hade mun dek ngaji di lembur sing hade deuleu ieu seh guruna kaluaran mana jeung ahli sunnah wal jamaah apa lain sebab naon ieu kuari ambalaya kaum Qadariyah kanu kumaha acak Allah bae dia tuh kumacak Allah ke ai lehon nongtot atuh susut asin sia kajian ku kumaha kiai eta lehon nongtot kumaha Allah bae sia kumaha Allah bae engke datang ka dieu kumaha Allah bae teu beres sama kos gitu ya Allah ya Rabbi di zaman Junaidil Baghdadi Syekh Junaidil Baghdadi teh ahli thariqah kutubul auliya anu murid-muridna teh datang ka ayeuna terus karena tetep bae thariqah teh di atas syariat secara zahir ngalaksanakeun syariat kemudian di jerona make hakikat samemeh datang ka hakikat suluk thariqah ngaranna cara-carana terserah guru anu mere ka murid atuh wabeh jelema arilu ka Syekh Junaidil Baghdadi ngaji naga di manehna tidinya ulama-ulama fikih teh kapan arele kunyana
anu biasa ngaji ratusan kuari kasedot kabeh ka Imam Junaidil Baghdadi sababaraha kiai bahkan nu kandas eueuh nu ngaji sama sekali nyieun lah nyana perkumpulan ahli fikih fuqaha ngaran dek debat Syekh Junaidil Baghdadi datang kabeh Mama Junaid ulah sok ngembangkeun ilmu hakikat atawa thariqah lantaran jelema teh kudu bersyariat. Cik Imam Junaid jakulaga nu dikembangkeun mah syariat. Tetapi kapan ieu kabeh jelema hayang ngarajina teh muru thariqah jeung hakikat, eta mah kan urusan batin. Tapi tetep bae kudu bersyariat. Kulage kapan nu dikembangkeun mah syariat. Tapi anu timbul di masyarakat hakikatna ieu teh mama eta mah kan rahasia Allah. Itu bisa tetap mama iya tetap kudu ulah ngayakeun pengajian iya tuh kula balamun nu ngaji ge masalah asal ulah daratang sat tetungtung daratang atuh kula mamagahan eleh kabeh pokoha teu bisa pokona kieu bae lamun endeuk geus ulah ngomong tarekat ulah ngomong hakikat urang syariat bae kajian hukum ge jak kula ge tilok ngomong-ngomong eta mah nyaritakeun teh ahli-ahli hakikat ahli Allah eleh deui tetap kajian hukum ge ulah sok mamawa tarekat jeung saha hakikat kudu pa syariat bae ieu bahaya ieu kabeh ieu ngarajina teh ka mama kami ieu teu boga murid ieu pantah mah gerak Allah capek aing ngomong sia geus kuari mah kieu bae urang ayeuna mah ngayakeun musabaqah festival. Coba ini hebatan ahli thariqah apa hebatan ahli syariat. Dik naon atuh cek nyana di musabaqah. Henteu abeh jelas bahwa ieu mah kami bahsul masail ahli syariat. Geus masyarakat kudu nuturkeun ahli syariat, teu beunang nuturkeun ahli thariqah. Tuh masalah hayu atuh cek nyana teh. Tenang bae Syekh Junaid. Hayu kula mah keur carita eleh masalah. Cenah atuh ayeuna mah ulah ngararaji ka kula tinggal di tarahan bae ulah kudu ngaji unggal pengkolan tahan ulah ngaji ka dinya masalah kula mah ieu mah ibadah ka Allah keur aya jelema atuh kula mah ngaji keur jelema maca Quran kula mah maca sholawat geus hese-hese teuing kula mah di kamar bae jeung pamajikan kula ke anakan sia ngomong padu bae ali hakikat bagus itu gawe nya mah. Sebab nya mah geus pepegatan sabon. Gas. Akhirna karumpul ahli fikih jeung Syekh Junaid sorangan bae. Masyarakat kira-kira urang ieu hirup kudu bersyariat apakah berhakikat? Syariat tuh. Masalah. Cek Syekh Junaid atuh hayu bae geura bersyariat. Ngan lamun teu berhakikat eta teh okos mait bae roha. Ye, cak ada lamun roh awakan atuh takapan moal kadeuleu. Bener sih. Ngan tetep bae moal karasa eta anggur cek ahli fikih. Eta kara moal karasa ta anggur lamun teu didahar anggurna. Moal nyaho ka hakikat lamun henteu nyaho kana syariat. Iya tuh bener. Saha deui atuh deuk ngarasakeun ta anggur amis haseum aya teu didahar mah kumaha. Bener cek Syekh Junaid. Nah, kuari coba keunggulan ahli hakikat naon? Jitu keunggulan ahli hakikat mah biasa bae. Lamun keunggulan berarti di stop ulah ngaji. Masalah. Henteu. Kami hayang nyaho keunggulan ahli hakikat naon? Keunggulan ahli hakikat mah eueuna naon ngan ka Allah doang maksudna kitu ge di atas syariat. Coba buktikan. Dibuktikan kuari ku Imam Junaidil Baghdadi. Cokot ka dieu batu tilu. Cokot batu tilu. Balangkeun tuh murid-murid kula nu ahli thariqah tuh nu geus datang ka hakikat. Balangkeun. Tilu balangkeun. Hiji-hiji. Balangkeun. Blok. Allah cak murid-murid. Barangkali hiji deui. Allah. Barangkali Allah. Coba kuari tilu balangkeun ka ahli fuqaha.
ahli syariat. Balangkeun. Baik. Haram yang ngabalangkeun bos kieu. Ieu haram ieu, goblok ieu, tolol ieu. Balangkeun deui. Ieu hukumna biadab nu kos kieu. Wali haram. Balangkeun deui sarua bae. Bedana sakitu. Lamun ahli syariat mah dibalangkeun batu ngocoprak. Mun ahli thariqah mah mun dibalangkeun batu. Allah. Tah, bertanya ke masyarakat mending mana? Ya tuh mending Allah. Tah terserah. Kula mah balik bae ka dieu balik. Bedana sakitu. Tinggal ahli syariat we nyana jaheunya cak nyana teh. Lah urang ke gugur bae tuh kada tuyu cak nyana teh. Eleh ahli ahli fuqaha. Ahli syariat ngaguru ka Imam Junaid Baghdadi henteu kudu make karomah teu kudu kakaraknya make akal doang. Encan ditembongkeun karomah Syekh Junaid Baghdadi encan. Ngagerokeun manuk, nyana hiber di awang-awang, nyana bisa napak sancang, encan ditembongkeun karomah kakarak make akal doang. Nah, lamun ahli thariqah mah di balangan batu teh eta teh sebagai gambaran simbolis doang, langsung mereka Allah. Oke, coba ge, lamun ahli thariqah mah asalna naon ditajung Allah heula teh lah. Tapi lamun ahli syariat goblok teh batu teh meulu goblok sia kae. Cak batu emang aing iradeulna. Tuh kan. Beda sih. Masya Allah. Nanya awewe ge ya ahli thariqah mah lamun nanya awewe. Neng ka mana neng? Di Allah Karim. Geus beres geus sakitu dah. Maha kawasa Allah nyieun hamba tersebut ka kula beres. Coba ahli syariat, neng ke mana neng? Awas ya kuai. Awas ulah sambatkan ya sia lamun encan mamawa sepak ka imah aing. Parang sana aing teu nyaho ka Cisok kameureunanan. Ahli syariat. Beda setik tah. Etalah ahli Allah jeung ahli syariat tinggalin ahli syariat. Dagang. Rugi dagang. Rugi. Masya Allah Karim. Allah saat ieu mere gerak dagang rugi selesai kan. Coba ahli fikih. Kunaon mengaji dagang rugi. Aja kudu kumaha teluh kabeh. Beres kabeh ge. Aja kumaha tuh? Un beres, anak incu nu beres kabeh ge. Dasarna nu ngatukung kabeh ge. Dahar-dahar ti aing, nginum-nginum ti aing. Giliran aing rugi aing disengsarikeun. Wara roblok kabeh ge. Dibelem ku ieu imah tolong teh coba. Ahli syariat kos kitu. Je atuh teu kadenge bae ku anak incuna bah. Atuh rugi sih kok rubah yang dibakar. Gua aja. Jangan ikut campur lo. Gua lagi pusing ikut campur aja. Ahli syariat begitu. Tapi lamun ahli thariqah lain. Maji dagang ku bang. Iya teu kabeh gerak Allah ieu. Urang sakadar ngalaksanakeun. Sabaraha taun untung we kakarek dibere rugi sakali malah mah kula minta deui ka Allah rugikeun deui Gusti. Pan kita amat tiis sabira dunia atulah dunia mah tuker ayana nya sakadar gogodan doang ja. Tuker eueuh masalah. Ngeunaheun ngadegeuna. Tararis. Tiis tenang. Jaga orang kiai anu narekat ge. Waalaikumsalam Ustaz. Kiai, padi loba amat atuh nu Allah wayah diayakeun wayah ke dicokotan. Oh masalah. Coba ka ahli syariat. Kiai, eta mobil aya eta. Oh, mobil ngridit puguh can kabayar bulan ieu ge. Bantuan tah aing tah. Puyang aing ieu. Baheula di udah kreditan we aing. Puyang jasa. Nu kamari mah pamajikan ge dijual gua aing. Bah. Beda. Nada ge geura ahli Allah mah senang kana hati tenang. Masya Allah. Tapi lamun ahli fikih capek urang gajan gua Bang. Capek jasa ngadengekeunana puyeng jasa. Beda karasa mentak ngaji teh kapan supaya tiis kana hati. Boro-boro anu ibadah nu teu ibadah ge perasaan di ka sorga bae. Aduh, geus ngaji di dieu urang salah ge hampir ka sorga hampir. Tiis perasaan. La iyalah wa'lamu
annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Moal mampuhan jelema iman lamun henteu ku iradat Gusti sanajan dek iman tapi lamun ku Allah henteu dikersakeun mah atuh tetep bae dicingan dina kafir. Aya fura moal kawasan nyana kufur tina iman padahal mah nyana teh de kufur tapi teu dikersakeun ku Gusti Allah sanajan nyana boga maksud de kufur tetep bae teu dikersakeun ku Gusti Allah mah berarti ieu urang teh kumaha cakersaning Gusti iradat Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Mantak doa eta teh dibaca orang ge dina malah mah diterapkeun dina tahiyat. Dia mah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika malah ditambahan wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Limadza ya Rasulullah kunaon emang kutuan sok ngadoa eta bae ieu Ummu Salamah sanyana anak adab hirup teh baina usbu'ain min asabi'il khaliq min asabi'illah aya di antara dua kehendak Gusti. Paman asya'a lamun dikersakeun ku Gusti Allah naja salamet. Waman asya'a dhalla wa zago lamun dikersakeun ku Gusti Allah sasar cilaka. Hanya Allah lah anu nentukeunana. Urang hanya munajat ka Gusti Allah. Antara salamet jeung teu salamet Allah nu nentukeun. Antara sugih jeung susah Allah nu nentukeun. Antara mahmur jeung cilaka Allah nu nentukeun. Seakan-akan kabeh ge ieu teh okos nang urang kaayaan nagara model kos kieu teh hakikatna mah nang Gusti Allah sebab kudrat jeung iradat Allah teh ieu aya di Allah secara mutlak. Urangan sakadar berupaya doang nu nentukeun tetep bae Gusti Allah. Urang datang ka dieu seperti nang urang daratang ti mana ti mendi daratang melalui kendaraan nu ngeteng nu sorangan okos nang urang hakikatna mah nang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Lamun urang sadar ka dinya moal kudu bingung-bingung lah saya geus kawin encan aja emang teu hayang atuh encan dikersakeun ku Gusti Allah. Atuh tenang we sih sakali dikersakeun mah sanu nyaho sakaligus opat sapoe kawin. Usia gede hate bat ieu tuh kersaning Gusti tah urusan kos kitu. Babari tiis kan kana hate. Tiis coba lamun ka ahli syariat. Enak sia can kawin nyaho ieu. Babaturan aing geus karawin kabeh. Tinggal aing, ya aing teu jore-jore teuing sebenarnya mah. Ieu mah sana Gusti Allah teu merhatikeun ka aing. Mulai ngepek ka Gusti Allah segala kurang perhatian lah naon lah syariat begitu baik. Tapi lamun ka Allah ngeunah siapa can hayang kawin sanu teu hayang atuh kawin pan atuh encan atuh encan dikersaakeun ku Gusti sugan atuh sian gegeran-gegeran sejuta kali hayang-hayangan aya Allah encan mah teu jamoal atuh geus jadi siapkeun ti kuari ji atuh ti keur ieu aing geus siap bae. Ngan atuh aing can dikersakeun atuh kumaha sia lamun dibawakeun ku ari ku aing dek dibawakeun sa dek dibawakeun awewe lamun dibawakeun awewe andai kata nu geulis Allah teu ngkersakeun mah henteu andai kata aya nini tapi tulisanana aing kudu kawin ka nini masalah sia kok bisa jadi kieu aing jadi wali ku ari tenang aing hirup ku ari iya tuh kumaha Allah bae eleho nongtot kumaha Allah bae sih. Kumaha derap-derap keunana. Ngeunaheun jeung ali Allah mah eueuh duh bingung. Kaluar ti majelis sendal eueuh. Ngaji emang kemana? Atuh meureunan digerakeun ku Allah kudu aya nu make. Atuh masalah. Leungit ji atuh emang tata dina ge nang meuli duitna ge atuh ti Allah ieu haju kuari dipake ka dieu dipake ku batur masalah haju maju moal make sendal atuh teu make sendal ge atuh sapira suku jangkena ge bakal dikubur urang dikatanekeun senang kana teh masyaallah maji boga ilmu tuan atuh geus kitu bae gerak Allah memang moal diteangan ge atuh lamun lain milik ulang mah moal kita di teangan ge aya malik milik urang mah atuh ge aya deui geus kumaha Allah bae lah sapira suku dimanja-manja teuing masyaallah
ku ngeunaheun perasaan nikmat kana hate. Coba lah ngaji bede emang leuseunat goblok ge jelema. Ongko ngararaji, engko barali sendal, tolol jasa emang. Meureun mah ngaji osok maling, atuh sadejan osok ke pan aing mah maling ge sendal jepit doang. Ieu bahkan sendal kulit bara roblog kabeh ge. Geus sabaraha kali maling, atuh aya 5 mah, atuh 5 ge ieu sendal kulit hiji atuh geus babad, goblok kabeh ge. Siana ge termasuk gara roblog tolol. Taluh waing. Jeung kiai-kiaina. Dah heuh. Hareudang jeung ahli syariat lah hareudang wae. Nggih hareudang wae. Masyaallah. Coba ge lamun jeung ahli hakikat beungeun. Ngaji. Tas di mana? Ngarieuh. Aju menang berkat. Leuh. Atuh teh makan urusan Allah kadang-kadang menang kadang-kadang teu lah atuh sapira berkat. Amplop menang. Geuh. Tidak masalah kos kitu ilah tuh pokokna geus kumaha Allah bae. Ya orang gerak-gerak nang Allah cicing-cicing nang Allah dibere-bere nang Allah geus kumaha Allah bae senang. Henteu ieu beureuh berkata tinggalin sabodo keur di dahar bae ku batur masalah lah sapira berkat jak kamari ge meunang berkat dibaya kene geus ngeunaheun kan tiis kana hate sejuk geus sedeng tangan nasehatan batur ge sebab kos kitu geus bake saudara-saudara sekali mah majeuna ji ente bangun kepat heeh ang benang berkat buara roblog panitia kabeh ge tarolo ya aing abong-abong pandeuri bat bitbet bae ya aing dirinya lalaunan mobil dut-dutan ge tetep bae wayah poho bae tolol kabeh ge saing moal deui aing kadinya ye atuh disusul bae sabodo sia geus nya kata deuk disusul los bagi 2 jeung aing heuh kadangena hareudang teh cara nu tadi lah itu dunia ieu sabira berkat tapi bari cerit lah sabira berkat dunia ieu kiai kunaon gara aya gara ulah sok dipikiran eta ngaranna ngomong torekat tapi bersyariat sebenarnya mah atuh kajahoan ku urang nu asli torekat jeung anu lalagaan atuh lu asli torekat bagan tadi lah sebenarnya dunia geus aya ge itu can kadahar kamari urut berkat aya kene malah mun aya balik dibikeun geus tenang wae penting mah urang mah gaji we senang kana tapi lamun di makom syariat atau torekatan jibuda deh emang kemana berkat dah atuh berkat ieu ge tema tu gar aya gar sampai dunia tuh pan eta bagadeg beri atuh tah geus sok dipikiran dunia ieu eta totorekatan garana teu teger tah kos kitu mah ya anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun sanyana kalakuan naon ka Allahu engkau tuhsyaruna anjeun bakal digiring fa yajazikum bi amalikum maka Allah bakal ngabalas ka anjeun kabeh kalawan amal-amal anjeun kabeh geus kasimpulanana ajakan-ajakan Gusti Allah teh segerakeun ku urang ketika Allah ngajak, ketika Kangjeng Rasul ngajak, selalu segerakeun kurang ajakan Allah teh sebab eta nu bakal ngahirupkeun kana agama. Tetapi ingat, awas mun tayangna ka Gusti Allah ulah borangan sebab Allah nu bakal ngarobahkeun ti borangan kana berani, ti berani kana borangan. Buktina itu kaum kafir nu 1000 ternyata nu tatadina berani dirobah ku Gusti Allah jadi borangan. Mukminin nu tatadina borangan dirobah ku Gusti Allah jadi beranian. Nu mantak awas ka Gusti Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Urang ge lamun deuk dah udang ti penting mandi borangan mulai borangan Gusti Allah Gusti anu mere kuat ka abdi Gusti anu sagala rupana ka abdi bere abdi kakuatan Gusti sapira riwa sapira momonon jadi baheula ge teh mangan omongan doang can orang bukti
cak setan aing dek ngabuktikeun diri aing di hareupeun sia. Siap. Penta ka Gusti Allah, penta. Mantak ulah jadi sengsarikeun setan. Setan teh kapan hadir di sisi urang yang serikeun ka urang. Cak setan da. Ji, cenah jadi hamba Allah. Tapi asal Allah ngajak henteu. Tolol aja lo. Ngomong bae hamba Allah. Tetapi asal sholat azan tilok gegerah. Asal boga dunia zakat tilok. Cenah ngaku hamba Allah. Setan ngenyeng sedikit tolol tuh budak tolol. Cenah setan teh lanatullah. Sing hade cenah sia urang sok nuturkeun setan pan ai ku aing diajak nirilik bae. Kakarak ge ku aing dibere HP geus ga HP bae. Hudang hees HP, endek hees HP, tengah poe HP, penting-penting HP. Ih, cek setan lanatullah aing ngadengekeun we, tapi ja aing ku aing diajakan digoda, nurut tolol. Dasar haji bloon. Kolot-kolot ge tolol goblok. Jadi setan teh sing serian. Asal diajak ku Allah, hayo, batur maka masjid, ya nama HS calo. Deh, berarti haji goblok gitu. Kadanan nyana azan, nyana komat, nyana imam mah. Atuh hayu, iman ente. Setan ge seseria. Ajakan Allah teh ya, cenah sia ahli Allah, tapi sia tilok nuturkeun Allah. Cenah setan laknatullah, ieu aing setan cak setan. Asal ku aing getoel we sendirilik bae. Aya si Mbak bet. Nah, iya si Mbak ya set leumpang. Aing asup ka sia. Suitan ge sia. Sweet. Cak setan ge tolol. Goblok. Cenah si ahli Allah. Pan kanu haram ge terus bae. Nah, geus teu kudu ku aing. Cak setan. Cuk, ka dieu ka aing cuna. Adik. Aya naon Bapak Kolot? Teu kudu ku Abah Kolot ieu ku siapa heula tah? Goda tah Ki Haji kos kieu mah. Haji tolol. Geus nya mah. Kayak lamun incu geus teu teurak bebeja deui ka Abah Kolotnya. Oh, Abah Kolot enteng. Geus ku HP bae ge beak ge. Heuh nuhun atuh dibere pagawean. Heuh hayu geus ge. Kayak ku Abah dibere piala acengnya. Tah kos gitulah urang lamun nyaritakeun tentang kahirupan rok gerak. Randapan, masya Allah. Aya di mana posisi urang? Aya di mana? Tentang urang ngalaksanakeun ajakan-ajakan Allah jeung ajakan-ajakan Rasulullah jeung datang ka mana ngaantisipasi tentang ajakan setan. Sebab sing hade ieu wa annahu ilaihi syarun. Kade urang bakal digiringkeun dihijikeun ti Allah bakal balik ka Allah. Wattaqu fitnatan wallahu a'lam